Halo halo halo, sampurasun sadana, panggi di jeung channel Kindaber. Hore 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 hore. Di video ayeuna, channel Kindaber akan membagikan video-video anu lucu. Oh, kalau cuaca nu bisa ngapung lain mang. Eta mah kupu-kupu. Oh, kupu-kupu eta mah, sok mang lanjutkeun ah. Eta di acara S3. Seri santai. Oh, setel mang. Oke, kita lanjut ke video kanu kahiji. Di video ayeuna nyertai si Mang Udin, si Mang Udin teh carita mah tos gadang cenah ngaronda ya ke bulan puasa teh. Babaturanna dihudangkeun cita sahur cenah. Pek nate tibra. Wadaw. Ayo wae, gejubarkeun Mang tuman. Iya, orang cobaan sekali dia. A few moments later. Eta molornya, gejubarkeun Mang tuman. Kulagan mang teh kalohor kagok lah. Nah, oke lah, orang lanjut ke video anu kedua. Egin. Setelah atuh video anu seperti nu ngalagu seperti Justin Bieber gitu lah nu kasep. Lamun bisa mah. Oh nyanyi, abdi gaduh ya orang setelnya. Kita setel requestan cengkom. Di video ayeuna nyata si Ujang ya cari tenang si Ujang teh ke yang tersebut kasih Raisa cenah. Pik nama teu diterima, jadi we galau. Rinduku ini bagaikan di ujung hati. Cinta ini bagai ilusi yang tak bertepi. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah. Kela ina naonan ieu. Orang mah Justin Bieber, ieu mah Justin Bibir meureun. Cengkau mah teu apaleun ieu teh keluargana, ce. Kan teu dianggap. Garing. Tetep bisa dikengekin mah. Coba tuh lanjutkeun ah. Lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna nyata si Mang Bul ya, si Mang Bul teh carita nama keur main tok-tokan. Pek nate. Tepak permisa, aduh eta mah. Ayo wae atuh dah TikTokan di tempat heurin aneh. Biasa kalian atuh dina jero lamari kada gogorobogan. Ku di mana atuh ce anu geunaheun jeung TikTokan teh? Benahan Den, di tengah lapang. Ayo wae ah. Lanjut ke video seterusnya. Di video ayeuna nyata anu keur wawancara ya. Pas keur wawancara, pek nate ya si Dora cenah. Oke, kembali lagi bersama saya Nurlela. Saya sedang bersama ketua organisasi yaitu Coach Fahri. Menurut Coach Fahri, Mak, Dora yang iwan syutingnya. bagaimana tanggapan LPBB Mitra Karya 1 pada hari ini? Tanggapan saya ini sangat luar biasa, antusias peserta. Bah. Aduh, urang reuas wah. Aduh, reuas euy, reuas. Peserta pun Kumaha carita nah eta si Dora nyasar kadinya. Aduh, sigana masalah peta ya euy. Orang gagal asup kana TV we ah. Tuh we penonton jadi kecewa ieu mah ya. Oke, kita setel video anu seterusnya. Di video ayeuna nyata ya si Ujang dahlannya. Si Ujang dahlan teh ningali babaturan keur nyantai. Nya di heureuyan meureun. Terusnya kabur we. Aya wae ah. Babaturan teu boga akhlak eta mah. Ih dasar budak teu boga akhlak eta mah ah. Ngomong-ngomong soal video, ece boga ye video anu lucu jang TikTokernya agar teh hindar dari benjol ye lamun keunyeun konten teh. Maknya ce nyen konten TikTok tapi ka benjol sok aneh
Ih, terpercayaeun Kang Nikingin mah. Tingali gerak. Waduh, eta mah asli benjol terliur-liur tika imah teh. Bukan cek-cek engkom ge kan matak benjol. Cekom teh aja pernah gitu dah sok di lapang main tiktokan age. Mencik batu teu kenaon eta ece-ece. Goyang di tengah lapang. Oke, tepenin ka dieu we nya video ayeuna. Semoga bisa ngahibur. Ting ngahibur ting pikasleun ieu mah. Aya antik pikeseleun ah maneh mah. Kayaknya tadinya tuman urang gedarekeun. Ingat ya permisa tutorial tiktokan orang kadenya praktekeun lapoho. Aya wae ah. Ulah pohonya komentar ke dibacakeun di akhir video. Rek nulis pertanyaan atau naon ge lah. Nu penting ulah pidato panjang teuing pampang namanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.